la tabdila li khalqillah. Anjeun kudu madepkeun kana beungeut anjeun kana agama anu mulia ieu hanifa bari condong. Hanifan bari satakar kebek madepkeun diri urang kana agama. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Anjeun kudu ngamistikeun kana fitrah nu ku Allah Subhanahu wa taala parantos didamel. La tabdila li khalqillah anu moal pernah aya nu bisa ngagantian kana naon anu ku Allah parantos diciptakeun. Para ibu naros akhlak nu mana lalampahan anu mana anu ku Allah parantos diciptakeun secara fitrah. Maka walaranana nyaeta nu disebat iqamatul wajhi atanapi tawajuh. Ari tawajuh teh upami kurang dihartoskeun nyaeta nyang hareup. Mangga ibu sadayana urang lenyepan ku urang. Akhlak anu ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinkeun dina diri urang bahkan sateu acan manusia diatur kahirupanana ka alam dunia. Urang parantos ditakon ku Allah Subhanahu wa taala teras urang ngawaler kalayan hiji waleran anu eta waleran teh nembongkeun kana nyang hareupna urang ka Allah Subhanahu wa taala anu disebat tawajuh teh. Allah ngadawuhkeun dina surat Al-A'raf wa ashhadnahum alastu birabbikum. Jeung kami parantos menta persaksian ti manusia. Alastu birabbikum nah lain kami teh pangeran anjeun qalu bala manusia ngawaler sumuhun Gusti. Sateu acan urang diciptakeun secara utuh sapertikeun manusia dengat ayeuna. Sateu acan dibrolkeun ka alam dunia. Allah Subhanahu wa taala nitipkeun hiji akhlak anu jadi fitrah urang. Naon akhlak eta? Akhlak eta teh nyaeta nu disebut tawajuh atanapi nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sateu acan aya sabar, sateu acan aya urang tawadu, sateu acan aya urang wanian dina ibadah, sateu acan aya sumangat dina ibadah. Langkung ti payun Allah nyiptakeun hiji akhlak nu disebut tawajuh. Ari tawajuh teh naon? Urang nyang hareup ka Allah, Bu. Jadi urang teh parantos nyang hareup ka Allah. Sanajan dina buktina ayeuna jalma aya nu jadi jalma sasar, aya anu jadi jalma Yahudi, aya nu jadi Nasrani, aya nu jadi jalma jahat. Pada dasarna ti alam ajalina ku Allah dijantenkeun jalmi anu pasrah sumerah atanapi anu nyang hareup ka Allah. Ari tawajuh teh didamel tina bahasa wajah. Ari wajah teh nyaeta perkara anu kurang dijadikeun alat pikeun nyang hareup. Lamun urang bade ngahormat ka batur maka tembongkeun beungeut urang. Lamun jalma teu daek nyang hareup ciri eta jalma ngajak gelut. Ciri eta jalma keur boga kakeuheul. Lamun urang hayang nembongkeun panghormatan maka urang tembongkeun nu namina wajah urang. Ieu tawajuh ka Allah Subhanahu wa taala teh parantos ku Allah ditakon ka urang ti kapungkur. Gitu. Naon sababna Allah Subhanahu wa taala bet ngagunakeun tawajuh wajah sebagai bentuk urang yang hareup. Padahal anu aya dina awak urang teh teu ngan saukur wajah, Bu. Aya panangan, aya sampean, aya patuangan. Naon margina bet dicandakna teh bahasa wajahna wungkul nu kurang diangge nyang hareup ka Allah. Maka walaranana sabab nu namina wajah hiji perkara anu sangat vital dina diri urang. Ku ayana wajah di hiji jalma urang bisa apal yen si eta teh si anu. Lamun jalma teu aya wajahan maka hese mengenalna, Bu. Gitu. Sapertikeun jalmi anu kacilakaan nepikeun ka wajahna ruksak gitu. Hese eta teh nalingakeun teh, menyirikeun teh. Kajaba lamun aya KTP nu murag dina dompetna. Sabab dina wajah urang teh aya lambai, Bu.
organ vital anu bisa jadi sarana urang ibadah oge bisa jadi sarana urang dosa. Dina wajah urang teh aya soca teh anu jadi jandelana hate. Ku soca urang bisa nyieun ibadah anu gede, ku soca urang bisa nyieun ganjaran anu hade oge bisa nyieun maksiat. Dina wajah keneh aya cepil di mana urang ku cepil tiasa ngajalankeun ibadah anu ngagunakeun pangdangu. Oge tiasa urang ngadamel dosa ku cepil. Teras ku mulut ku cariosan urang. Jadi sanajan sederhana ieu rarai, tapi dina rarai ieu aya sababaraha anggota tubuh anu ieu sangat vital. Lamun diteu ayakeun wajahna diratakeun nya bade kumaha. Sehingga ieu organ anu vital teh ku Allah dicandak hiji bahasa pikeun ngagambarkeun penghormatan urang yang hadap urang ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Naon atuh nu kudu kurang disangharepkeun teh? Adapun bahasa wajah urang yang harepkeun ka Allah ku wajah, ieu adalah bahasa dina pada urang yang harepkeun kana perkara-perkara anu aya dina diri urang anu diwakilan ku wajah. Diri urang secara dohir sareng secara batin. Kadah nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Nyang hareupna ka belah mana, apakah kudu ka kaler, kudu ka kidul, kudu ka wetan, ka kulon, ka luhur, ka handap. Nyang hareup di dieu ulah dinisbatkeun kana nyang hareupna makhluk ka makhluk. Da ka Allah Subhanahu wa taala mah teu aya bahasa kaler kulon ka handap, ka luhur, ka kidul, ka wetan, ka kulon, ka kidul, kaler, babaliwet kieu nyebutnya. Intina nu dimaksud urang yang hareup ka Allah Subhanahu wa taala teh lamun dibahasakeun dina tafsir sawi nyaeta badlul himmah dohiron wa batinan. Nengetkeun, merhatoskeun, merhatikeun ka Allah Subhanahu wa taala ngalibatkeun dohir sareng batin urang. Dohir sareng batin urang ngan saukur difokuskeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu nyang hareup. Tak iya sifat yang hareup ka Allah Subhanahu wa taala teh tos dijadikeun fitrah ku Allah bade nu kumaha wae jalmi zaman ayeuna ayana ieu dina takdirna. Begitu ku Allah Subhanahu wa taala ditangtukeun rencana kahirupanana eta teh tos mibanda kanu namina sifat tawajuh yang hareup ka Allah anu dibuktoskeun ku Allah Subhanahu wa taala kalayan panakuanana alastu birabbikum. Jadi saenyana mah para ibu sadayana urang hidup di alam dunia teh ngan saukur neraskeun kana hanca kataatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urang hidup di alam dunia teh neraskeun kana kapasrahan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urang hidup di alam dunia teh neraskeun kana hanca tawajuh urang nyang hadap urang ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ku urang dipibanda. Ngan pedah jalmi zaman ayeuna hidup di alam dunia seueur interaksi sareng hal-hal anu lain terutama Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun sakadang jin ti golongan jin sareng ti golongan manusia anu sifatna teh sapertikeun setan. Maksudna teh setan ti golongan jin, setan ti golongan manusia anu tugasna pikeun ngagoda manusia. Padahal dina fitrah nama sadayana manusia ku Allah Subhanahu wa taala aya dina kaayaan pasrah ka Allah teh Bu. Jadi orang hidup di alam dunia teh ngan saukur neraskeun eta. Buktosna lamun teh mah aya budak anu teu acan baleg, teu acan meuntas kana usia kewajiban ibadah ka Allah Subhanahu wa taala di mana-mana maut, maka ieu teh direken ku Allah Subhanahu wa taala ahli surga. Kajian teuing kaluar ti rahim jalma-jalma majusik, jalma-jalma Nasrani. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah setiap murang kali budak anu terlahir bade ti rahim muslim, rahim kafir, rahim musyrik upami teu acan meuntas kana usia baleg, teu acan kataklif ku agama pikeun ibadah, maka ieu teh bakal aya dina cawisan surga Allah Subhanahu wa taala. Naon margina? Sabab jalmi sateu acan brol ka alam dunia parantos aya dina hiji akhlak anu kacida mulya nyaeta akhlak nu disebat tawajuh. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah.
Para ibu sadayana, ari tawajuh teh atuh urang kudu kumaha, sareng kumaha carana urang yang hareupeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ngabandungan hiji ibadah anu kalintang agung anu jadi pokok dina ibadah urang nyaeta ibadah salat, maka eta salat teh hiji sarana pikeun urang neraskeun kana hanca urang tawajuh ka Allah teh. Naon margina cobi ku ibu regepkeun dina aosan salat, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Urang teh madepkeun ka Allah Subhanahu wa taala kana wajah urang, ka Allah Subhanahu wa taala anu nyiptakeun langit nyiptakeun bumi. Tah salat teh ibadah anu ngahaja ku Allah disyariatkeun pikeun urang neraskeun kana tawajuh urang nu kapungkur. Diteraskeun teh dina salat. Sehingga kedahna tuntutan tina ibadah salat teh adalah tiasa urang ngaraoskeun urang teh menghadap ke Allah Subhanahu wa taala sing nepikeun ka kitu. Gitu. Sanajan memang dina ayat Al-Qur'an nu disebut salat anu khusyuk sabab urang yang hareup ka Allah Subhanahu wa taala dina salat kitu nya eta teh adalah memang diantawis pemanaan nu namina khusyuk. Ari khusyuk dibahasakeun dina Al-Qur'an wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Pikeun jalma-jalma diantawisna nu namina khusyuk memang perkara anu susah. Tapi di mana jalmi tos tiasa kenging kana kahusuan dina salat, ieu teh tawajuh teh. Jadi salat dengan saukur gerakan-gerakan anu kaku anu teu aya makna. Ibadah salat adalah ibadah anu ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun media urang senah anteng komunikasi jeung Allah. Ari nu namina salat khusyuk lain perkara urang inget sareng hafal oge ngarti kana bacaan-bacaan ayat Al-Qur'an, Bu. Dina salat teh nalika urang maos Al-Fatihah teh saumpamina alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Segala puji bagi Allah arrahmanir rahim, Allah anu maha welas, Allah anu masih. Maliki yaumiddin, Allah anu ngarajai di hari pembalasan di hari kiamat. Nu namina khusyuk sanes perkara urang apal kana hana hartos-hartosna bacaan-bacaan urang. Tapi khusyuk adalah sifat sareng sikap perasaan urang ngaraos nyaman dina ibadah, anteng dina ibadah, sehingga urang dina salat teh ngarasa yen ieu teh kudu dibenerkeun sareng kudu disampurnakeun sabab seolah-olah ieu salat anu terakhir. Sehingga jalmi anu ahli salat sareng jalmi anu tukang salat benten teh. Pikeun ngabentenkeun jalmi anu ahli salat sareng jalmi anu tukang salat benten. Jalmi anu ahli salat mah maka manehanana teh bakal aya tapak dina padamelan sadidintenna. Jalmi anu tukang salat ngan saukur ngagugurkeun kana kawajibanana. Da memang dibedakeun jalmi tukang sareng jalmi ahli. Jalmi ahli mah lamun ditaros naon sababna bisa ngawaler, naon hikmahna bisa ngajawab. Tapi lamun jalma tukang lamun ditaros naon sababna teu bisa ngajawab. Sapertikeun aya jalmi tukang sapeda sareng ahli sapeda. Lamun naroskeun ka tukang sapeda, naha mang jari-jari sapeda teh bet aya sakitu jumlahna. Kumaha lamun teh mah dikurangan sareng dileuwihan? Maka ngajawabna teh lamun jalma tukang sapeda mah tong loba omong kis kitu putih tadina ge sakoe rek meuli mah meuli moal entong indit ka ditu ingkah. Tapi lamun jalma ahli bakal tiasa ngawaler, lamun kurang ti sakitu kieu balukarna, lamun leuwih ti sakitu kitu buahna, lamun dipaskeun tah kieu karasana. Tak urang teh kudu nyetak diri teh jadi ahli salat, ulah jadi tukang salat. Ari jalmi anu ahli salat mah tangtos tina ladang salatna teh bakal aya buah-buah, bakal aya hikmah-hikmah anu bakal nerap dina padamelan sadidintenna. Subhanallah para ibu sadayana, nu namina ibadah salat ibadah anu paling sae tina sagala aspek kehidupan jalma, tina aspek naon spiritual kantenannya, tina aspek sosial kantenan,
tina aspek medikal kesehatan kantenan gitu. Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun umpami sujud gitu, punten upami ruku, maka batasan teh kapanan kadah saprata si punggung teh. Diantawis cara nangtoskeun karataanana ieu punggung teh lamun urang nyimpen kana gelas dina tonggong urang nalika ruku, maka eta teh caina henteu bahe. Gitu. Mangabur eta mah praktekeun beliau. Jadi cara ruku anu sampurna teh nyaeta ruku anu lamun urang nyimpen wadah anu aya caian dina tonggong urang, eta si wadah teh henteu oyag oge henteu dengdek tapi rata, henteu bahe. Eta ruku anu sae. Sami istri pangpamaga. Ta eta teh nalika ku dikorehan ku para ahli kesehatan, si horeng dina tunggung urang, dina punggung urang aya nu disebat tulang belakang teh ieu teh marupikeun perkara anu nangtukeun kana kasehatan jalmi. Dina salat diranggangkeun oge dibatek kabatek sehingga aya gesekan-gesekan anu engke matak mangaruhan kana kasehatan jalma. Gitu. Ibadah-ibadah anu sanes jarang anu ngagunakeun sikap kitu. Tapi salat adalah anu memang ku Allah Subhanahu wa taala tos ditakdirkeun kitu. Tina ditoong tina aspek sosialna aya hikmahna, ditoong tina aspek medikalna nu tadi teh ya. Kantenan dina aspek spiritualna mah. Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun salat sebagai media urang pikeun dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saestuna kami Allah Subhanahu wa taala anu agung, teu aya pangeran kajaba kami dawuh Gusti Allah. Fa'budni maka pek ibadah ka kami, wa aqimis sholata li dzikri sareng pek adegeun salat pikeun dzikir ka kami. Jadi salat teh hiji media ibadah anu urang teh tiasa neruskeun kana hanca akhlak urang anu aya ti zaman ajalina nyaeta tawajuh teh ya, tiasa ku urang teh diteraskeun dina salat. Nyang hareup ka Allah teh. Namawi dina sifatan salat pan urang teh kadah ibadah ka Allah utamina salat sapertikeun urang ninggal Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang henteu ninggal Allah Subhanahu wa taala, maka sabenerna Allah Subhanahu wa taala ninggal urang. Anu disebat muraqabah, aya nu disebat muqarabah. Karituna aya nu disebat musyahadah gitu. Jadi di antawisna tugas urang teh kudu ngusahakeun diri teh musyahadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ari musyahadah teh naon? Disaksian sareng ngarasa disaksian ku Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu musyahadah matak norik urang ngadorong urang kana makom ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu musyahadah teh rupana aya dua. Hiji tadi teh upami urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala saperti urang ninggal Allah Subhanahu wa taala, ieu anu disebut muqarabah. Lamun teu tiasa kitu, nu kadua urang salat, urang ibadah ngaraos sapertikeun ditinggal ku Allah Subhanahu wa taala, dan memang kitu kanyataanana Allah merhatikeun urang. Nu kitu anu disebut muraqabah. Gitu. Tina panjangna tadi urayan teh parebu sadayana. Urang teh sing emut. Yen urang teh aya dina kaimanan oge aya dina kapasrahan, aya dina nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala sateu acan jerut diturunkeun ka alam dunia. Tugas urang di alam dunia teh neraskeun hanca eta. Kumaha carana neraskeun hanca eta teh? Ancrub urang dina salat, sing anteng dina salat, nalika ngucapkeun wajhatu wajhiya teh anggap urang teh keur neraskeun kana hanca urang nu tadi. Keur nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Nah kudu urang teh nyang hareup nya kantenna. Da jalma-jalma anu nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala sakedeung deui bakal meunang kana makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangkena teh jalmi anu parantos nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah Subhanahu wa taala bakal ngabukakeun hijab antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah ngadawuhkeun para ibu, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajjabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ah. Di antawis perkara anu jadi ciri Allah Subhanahu wa taala ngalindih urang, kawasa ka urang, berkuasa atas urang, maka Allah teh ngadamel hijab antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Anu ieu hijabna teh teu katingali. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh ngadamel hijab bu antara urang sareng Allah teh. Sehingga jalmi kalayan ibadah anu sami dina syariatna ibadahna sami. Tapi lantaran aya anu hijabna ku Allah dibuka, aya anu hijabna dipelengekeun, aya anu hijabna ku Allah dikunci, akhirna beda masing-masing dampak ibadahna teh. Gitu. Tak urang sing emut. Allah Subhanahu wa taala ngadamel hijab antara makhluk sareng Allah. Ieu hijab teh benten-benten gumantung kana kalakuan sareng tingkah laku manusia. Sabab hakikatna nu namina hijab dijieun ku manusia keneh. Gitu. Anna min qahri subhanahu ayuhal asi al mutakabbir an hajjabaka anhu bima laisa mawjudan. Hei jalma-jalma anu tukang doraka, jalma-jalma anu tukang maksiat, jalma-jalma anu sombong. Sing inget Allah Subhanahu wa taala teh ngajieun hijab antara anjeun sareng Allah anu agung, kalayan hijab anu teu katingali. Sehingga aranjeun kabeh teu ningali makhluk kajaba nu katingali teh ngan seukur makhlukna. Jarang teu bisa ningali, teu bisa nganyaksian, teu bisa ngaraoskeun, teu bisa madep ka Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Maka jalma-jalma anu kitu nepikeun ka irhawa ge moal pernah nepi ka Allah Subhanahu wa taala naon sababna? Sabab aya hijab. Hijabna teh di dieu ditafsiran. Ari hijab perkara anu matak ngahalangan urang sareng Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta al-khalq nu disebat makhluk. Orang kedah muhasabah ka Allah Subhanahu wa taala. Bilih saenyana perkara-perkara anu nampak dina pandangan urang dina ieu kahirupan teh eta teh bisi mangrupikeun hijab antara urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi perkara anu kurang dianggap nikmat ka Allah ti Allah Subhanahu wa taala anu bisa nyempurnakeun kahirupan urang, kanikmatan di dunia ieu bisa jadi eta teh hijab ti Allah Subhanahu wa taala. Urang kedah ngaraba oge ngodok kana hate urang, kana perasaan urang. Bilih kitu saenyana nikmatna hirup di alam dunia, urang gaduh dipaparin kulawarga bahkan anu soleh-solehah, cek urang, cek pandangan urang, bisa jadi eta teh adalah hijab. Putra anu sakitu lucuna, putri anu sakitu mencengesna, turunan urang anu sakitu balageurna, kade urang teh kedah ngaraba kana diri urang, ieu teh lain kitu, ieu teh hijab ti Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala, tempat usaha atanapi pausahaan anu maju, anu matak mawa manehanana kana gelar jalmi anu beunghar cek manusia gitu. Usahana teh maju di mana-mana, salian ti urang kudu nyukuran bersyukur kana kanikmatanana, oge urang kedah ngodok kana hate urang, kedah introspeksi bisi jeung bisi, ieu teh adalah hijab ti Allah Subhanahu wa taala anu ngahalangan urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dipaparin profesi, dipaparin nu namina jabatan, dipaparin kedudukan, ieu teh kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala, tapi ulah hilap urang ngodok kana hate urang. Lain kitu ieu teh hijab ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun ku hartana, ku usahana, ku jabatanana, ku kulawarga, jalmi ternyata kalah ka poho ka Allah Subhanahu wa taala, maka panghapunten ieu pisan nu disebut hijab teh.
sabab nu namina bahkan keluarga bahkan turunan ku Allah Subhanahu wa taala ulah dijadikeun dina dauhanana, ulah dijadikeun perkara anu matak mengkolkeun urang tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei jalma-jalma anu iman, ulah anjeun ngajadikeun harta anjeun, turunan anjeun jadi perkara anu matak ngaleungitkeun anjeun tina zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Dipaparin kanikmatan anu seueur anu ageng anu matak nyampurnakeun kana kahirupan dunia. Harta banda henteu kirang usaha maju, budak soleh tiasa masantrenkeun pokona mah top we lah gitu. Dina kahirupan teh lamun ceuk bahasa sukses teh mah sukses gitu. Ulah hilap kodok urang kana hate urang muhasabah sang hareupeun ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sanes kitu ieu teh hijab ti Gusti. Lamun saenyana urang kalah ka merasa terlena nepikeun kawani ngagadekeun waktu pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ditukeurkeun ku kasenengan dunia sanajan eta teh halal, maka panghapunten di dinya sidik hijab ti Allah Subhanahu wa taala nyata, sehingga di mana jalma parantos kahijaban ku Allah Subhanahu wa taala ku makhlukna, maka teu katingali Allahna, nu katingali teh bakal makhlukna. Ningali hiji kondisi, hiji takdir anu saya, takdir anu ngeunah teh, maka bakal ngarasa ieu teh menang sorangan. Mun teu katingali Allah Subhanahu wa taala na mah teh. Dipaparin murang kali anu soleh nya rarasaan sorangan anu nyolehkeun teh Allah na mah teu katingal. Dipaparin pausahaan anu maju teu katingal Allah Subhanahu wa taala mah, nu katinggalna teh naon? Amal dirina, kerja keras soranganana. Urang bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala malihan anu katinggalna teh kesang urangna. Henteu katinggal Allah Subhanahu wa taala yen anu ngabantos, anu maparin hidayah, maparin taufik. Punten namina ibadah sanajan ya ibadah teh perkara anu agung, tapi teu tiasa kurang dijadikeun sebagai alat pikeun urang berbangga. Naon margina? Nu namina ibadah lain perkara anu jadi kabutuhan Allah, tapi kabutuhan urang. Sakedik oge Allah Subhanahu wa taala teu butuh kana ibadah urang. Allah Subhanahu wa taala oge henteu ngarasa rugel, oge henteu aya pangaruhna sanajan sadayana jalma kafir ka Allah Subhanahu wa taala. Istuning urang ibadah ka Allah teh karena urang butuh kana ibadah, sabab engke eta ibadah teh bakal jadi perkara hiji-hijina anu bakal nyelametkeun urang, anu disebat amal soleh hasil tina ibadah teh. Sering kadogikeun nu namina amal ibadah ieu teh sapertikeun alat tukar anu engke berlakuna teh di alam akhirat. Lamun di dunia urang butuh alat tukar pikeun menggapai kana kanikmatan-kanikmatan anu aya di sagedengan urang, anu kedah ditukeurkeun teh ku artos, maka engke di akhirat urang butuh alat tukar pikeun nukeurkeun sareng kanikmatan-kanikmatan teh nyaeta amal saleh. Gitu. Orang hoyong ka surga sok kaluarkeun amal soleh urang. Hoyong surgana surga Firdaus maka sok kaluarkeun amal soleh urang. Hoyong surgana surga Aden, hoyong surga-surga anu sanesna, hoyong kanikmatan-kanikmatan anu sanesna, hoyong bidadari-bidadari surga, maka sok kaluarkeun amal soleh urang. Ganjaran tina amal soleh urang sebagai alat tukar. Jadi beunghar di dunia nyaeta beunghar ku harta mungkin gitu. Tapi engke di akhirat nu disebat beunghar teh adalah ku amal soleh. Ngamawi tugas urang hidup dalam dunia teh sederhana, nyaeta urang milarian kana amal soleh saseueur-seueurna. Eta amal soleh teh bakal gampil ku urang dilaksanakeun lamun urang terus nyang hareup ka Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala ngabukakeun kana hijab antara urang sareng Allah azza wa jalla gitu. Gitu. Oge diantawis perkara anu matak ngaleungitkeun, anu ngahalangan, anu jadi hijab antawis urang sareng Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta dosa. Pangapunten nu namina dosa ieu teh perkara anu terus-terus matak motoran hate urang. Beki kandel beki teu katingali
beki urang hese ngodok kana hate urang. Nu namina dosa bakal aya nu namina pangaruh kana kahirupan urang, kahirupan sosial, kahirupan spiritual. Intina dosa teh dicap ku Allah Subhanahu wa taala sebagai perkara anu bakal jadi hijab antawis urang sareng Allah. Komo dosa-dosa anu disebat bijilna teh tina katakaburan. Ari dosa teh aya dosa anu bijil tina takabur, aya dosa anu bijil tina hawa nafsu. Ari dosa anu bijil tina hawa nafsu insyaallah ieu caket kana panghampura Allah. Tapi lamun dosa anu bijil tina katakaburan ieu tebih anggang kana panghampura Allah. Contoh saperti dina kisah Nabi Adam alaihi salam anu kagoda, dumeh digoda ku bojona, ku garwana Siti Hawa. Anjeunna digoda hoyong nuang kana buah khaldi. Nepikeun ka akhirna tunduk sareng tergoda. Akhirna ngahiraukeun kana larangan ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi tinggal akhirna ku Allah Subhanahu wa taala dihapunkeun. Tapi sabalikna dosa anu dilakukeun ku jin, anu dilakukeun ku iblis, sabab iblis teh pada awalna adalah makhluk anu taat, bahkan taatna teh ngelehkeun malaikat. Ternyata ku Allah Subhanahu wa taala ditebihkeun tina panghampura. Naon margina? Dosana bijilna tina kasombongan. Sanajan dosa sanes piliheun ya teh Bu, tapi nu namina dosa lamun bijilna tina hawa nafsu masih rada leuheung, caket kana hampura ti Allah. Tapi lamun dosa bijilna tina kasombongan, tina katakaburan, naudzubillah ieu tebih tina panghampura Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mawi sombong adalah perkara anu matak ngaruksak kabina-bina kana amal urang. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan urang sadayana ditebihkeun tina dosa perdosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana, urang wihan deui kanu tadi, urang sambungkeun deui tina panjangna atau panjang tinggi cariosan teh Bu. Tina panjangna tina pondokna tadi ieu obrolan teh adalah urang sadayana urang emutkeun deui yen Allah Subhanahu wa taala teh parantos nyiptakeun urang teh tur dibalengan kalayan fitrah urang pasrah, kalayan fitrah urang madep ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang teh parantos Islam ti kapungkur. Ngangkeun Allah Subhanahu wa taala anu iman. Tinggal neraskeun urang iman ka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal urang neraskeun ayeuna di dunia teh. Sakedah hese deui tinggal neraskeun terus aya modal gitu. Ulah dugikeun ka hanca urang kapungkur manghadap atawa tawajuh ka Allah Subhanahu wa taala teh ulah hilang. Hilang ku pedah pergaulan urang di alam dunia, hilang ku pedah urang hidup ngajalankeun di alam dunia ieu kahirupan berinteraksi sareng segala hal. Urang tapi kedah istiqomah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah nu namina engke urang ngusahakeun oge milari neraskeun kana hanca urang tawajuh ka Allah Subhanahu wa taala, maka tempatna teh aya dina salat. Maka jadikeun salat sebagai media oge sebagai naon? Tempat sebagai waktu urang pikeun taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Sing ngajadikeun salat teh adalah ibadah anu nalika kurang dilaksanakeun teh kedah ngarasa hanjakal lamun urang teu tiasa ngalaksanakeun ibadah salat kalayan sampurna. Sabab urang tos pada mafhum nu namina salat adalah ibadah anu sapertikeun angka hiji anu bakal mere harga kana angka 0 anu seueur. Saum 0, zakat 0, nonde sodako 0. Tapi begitu aya salat maka 0 bakal aya hargaan. Disebut lagi henteu hiji sareng 000, tapi disebut lagi lamun hiji tambahan zakat 0 jadi 10. Tambahan ku sodako 0,2 jadi 100. Intina urang ka Allah Subhanahu wa taala
ngalangkungan media anu namina ibadah salat neraskeun kana hanca urang yang hareup ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab tungtungna kahirupan urang mal ka mamana iwal ti balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tungguan iraha isuk atana pageto. Saumpamina urang boga kayakinan moal balik ka Allah mah jigana heueuh. Pek rek ka mana-mana ge rek kumaha wae ge. Ngan pedah urang terus keyakinan urang bakal balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Ti Allah aya di tempat Allah oge bakal kembali urang ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu. Para ibu sadayana rupina pangaosan dengan ayeuna teu kadah panjang-panjangnya bunya lajengkeun dewe engke kana non kana riungan anu biasa di ada ieu mah abdi ngalebetan ya ngangisi kana kakosongan gitu nya. Mudah-mudahan sakadikna aya manfaat nu tiasa ku urang dicanak. Mudah-mudahan orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala kagolongkeun janten jalmi-jalmi anu takwa ka Allah, istiqomah dina ibadah. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan nempatkeun urang ke tempat anu mulia oge nungtungan urang dina kayan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang tutup kalayan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin urang rezeki anu halal anu thayyib anu barokah pikeun bakal ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa duhina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata abis itu jadwal ngaronda tuh. Oh gitu. Ada gitu.